Sababaraha dinten kemudian sumping Sayyidina Umar radhiyallahu an nyanak bala bantuan numpas Musailamah al-Kadzab, nepi ka Musailamah al-Kadzab dibunuh ku Wahsy radhiyallahu an. Engal Sayyidina Umar mareuman eta seuneu. Subhanallah. Ibrahim Haulani tong mujeng-mujeng warugana, tong mujeng-mujeng lihat jasadna. Atsupna ge teu aya nu tutung sok salam saniti. Maka saur Umar radhiyallahu an, alhamdulillah di akhir zaman Allah subhanahu wa ta'ala ngahudang bangkitkeun deui, ngahudangkeun deui Ibrahim akhir zaman. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, aya hiji istri angkat anu nyanak anu jantan putrana, ninggalkeun anu jadi salakina di Mekah. Sabab manehna cinta ka Allah jeung ka Rasulna. Di perjalanan antara Mekah Madinah kirang langkung hampir 700 km perjalanan. Mengarana awewe mawa budak anu masih kena gitu sorangan. Budak di tengah jalan kusabab perjalanan sakitu jauhna capek panas nepi ka maotna. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, eta istri ningali kaayaan budak nepi ka nya hiji-hijina model kitu kaayaanana henteu riweuh henteu paciweuh. Henteu buru-buru mawa kamera diteuneun dina status budak sugan aya ulang halakoh ulang markas nusroh ningali budak aya ngap-ngapan model kitu. Hanyeri kapeurihna teu ditulis di dia status dina Instagram. Mudah-mudahan dibaca ku nyubidang suganan we ulangan nargi bungkul atuh nusroh henteu. Eta awewe tulis salat 2 rakaat. Doa ka Allah Subhanahu wa taala sabab budak gering nepi ka perlayan. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sabada salat 2 rakaat budak geus jadi layon teh hirup deui. Allah. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, nepi ka eta budak umurna panjang. Salah sabios di antawis sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu terkenal, Ibrahim Haulani. Ibrahim Haulani pernah perang jeung Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab harita jeung bala tentarana nawan nawan Ibrahim Haulani, sabada ditawan tuluy dirante, tuluy dialungkeun kana seuneun ngabebela. Ibrahim Haulani nepi ka diduruk ku Musailamah al-Kadzab. Sababaraha dinten kemudian sumping Sayyidina Umar radhiyallahu an nyanak bala bantuan numpas Musailamah al-Kadzab, nepi ka Musailamah al-Kadzab dibunuh ku Wahsy radhiyallahu an. Engal Sayyidina Umar mareuman eta seuneu. Subhanallah. Ibrahim Haulani tong mujeng-mujeng warugana, tong mujeng-mujeng lihat jasadna. Atsupna ge teu aya nu tutung sok salam saniti. Maka saur Umar radhiyallahu an, alhamdulillah di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala ngahudang bangkitkeun deui, ngahudangkeun deui Ibrahim akhir zaman. Ibrahim Haulani pernah perang jeung urang kafir. Kudana pae tuluy kasisi salat 2 rakaat. Sabada salat 2 rakaat kudana hirup deui. Ibrahim Haulani gaduh putra tabiin, gaduh putra tabiin, gaduh putra tina kalangan kaum salafus salihin. Perang jeung urang kafir. Kudana pae. Anjeuna emut yen aki bareto uyut pernah ngalaman kaayaan ku dirina. Akhirna eta turunan Ibrahim Haulani kasisi salat 2 rakaat. Sabada salat 2 rakaat kudana nu pae hirup deui. Allah. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di mana generasi-generasi hebat anu model kieu? Generasi-generasi anu berkualitas model kieu sanes kaluaran universitas anu berkualitas. Tapi generasi anu berkualitas ku sabab kieu kan kieu teh katurun kaluar tina rahim istri anu solehah.